Oke guys, jadi orang nanti ke balanjanya bingung balanja naon soalnya balanja dapur tuh ya. Karek menang 2 menang kol. Jadi nanti judulnya bebalanja party dicek. Pokoknya mah well gaskeun pokoknya mah. Oke. Jadi enak orang karek menang kol hit 2 lah pokoknya mah. Terus balanja naon ya. Tuh, karek menang kol 2. Oh, endo. Tinggal tergu dong bang seminyak lah di pelembah di daerah sana. Jadi dia sap tadi dia bang seminyak tuh ini mali minyak mali minyak dia itu yo 5 kilo beli opat ketang aing teh ayalah di imah teh minyak teh jadi dasar mah. Terus ada orang beli tergu ada mah sap ayo beak ayo tergu aya hiji aduh murag kalah murag si anjing tergu lagi tah tergu 2 geus anu mah urang kan lain di let's go tah sudaran geus lanjut ka jajanan let's go aing beli jajanan heula anu mah keur hayang merangakan kayak di part 2 pasti loba jajanan kahakanan urang beli mah orang beli jajanan heula jajanan naonnya lieur Oke guys, yo harga kopinya 170 yen. Ampun teh 180 di Jidohang. Tapi di dia tinggal 108 yen. Kan bedana kilonya 70 yen anjir. Pajakna gede edan euy. BTW aing bingung meuli kahakanan naonnya itu aduh rada-rada rudet pokoknya. Aslinya kerti isin berodak di ieu teh di naon sih? Di dieu teh tempat balanjaan teh ayeuna kahakanan geus beak lolobana di beurang balanjana. Pas sebab peuting tiris ayeuna kan geus musim dingin gitu. Kalau ya aing lieu balanja naonnya? Kahakanan naonnya gitu, apang kewanya? Kela. Tah, berarti ieu guys. Nah, pokoknya masih dibakar. Asli. Tah, terus tinggal meuli jadi meuli Monster pokoknya mah. Orang beli Monster anu mah minuman favorit orang. Soalnya harayam ke kombini tiris mentak di dia wae sarua wae hargana mah da 240. Geus beli Monster orang tuluy mayar. Tah, ayeuna mah kan balanja geus urang mayar nih. Let's go.